Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terjemahan materi terjemahan teh disebut oge alih basa atau mindahkeun teks tina hiji basa atau bahasa asal, bahasa sumber karena bahasa sejen atau napi bahasa anyar. Contohna abdi bade wangsul eta bahasa Sunda terjemahanana karena bahasa Indonesia saya akan pulang. Nah, kita bahasa Indonesia teh ya. Selanjutnya padikan nerjemahkeun ayat 3. Kahiji kamampu gramatikal. Kamampu gramatikal teh pangawruh ngeunaan kekecapan nyusun kalimah, nyusun alinea, paragraf jeung ngalarapkeun ejaan. Kedua, kompetensi atau kamampu sosiolinguistik. Nyata pangawruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamake eta basa. Katilu, kamampu semantik. Nyata kamampu dina ngaguar harti atau makna teks anu rek ditarjamahkeun. Titienan ieu kalimah. Kalimahna abdi bade wangsul. Abdi bade wangsul mangrupa kalimah dina basa Sunda tangtun. Kalimah abdi bade wangsul ieu saupami diterjemahkeun karena bahasa Indonesia janten saya akan pulang. Saya akan pulang. Abdi bade wangsul tangtosna ieu nyaeta bahasa Sunda tinggal kecap wangsul sareng pulang. Wangsul terjemahanna pulang, namun aya sabaraha kecap sejen anu terjemahanna sami sareng pulang nyaeta balik, mulih, balik sareng mulih. Anu janten persoalannya eta abdi bade wangsul. Pami mulih tangtos moal abdi ya, margi mulih mah kecap lemah sami namung digunakeun kanggo kabatur. Sedangkan balik kecap loma dimakeun kasasama. Tah eta teh mangrupi salah sawios aspek anu kedah diparharoskeun nalika bade nerjemahkeun kana bahasa Sunda atanapi sabalikna kayana tata krama basa atanapi undang usuk basa. Ayeuna kana teori heula alih basa terjemahan teh disebut oge alih basa. Alih basa di dieu maksudna tina bahasa sumber karena bahasa sejen, bahasa anu lian ke bahasa terjemahan bahasa tujuanana. Anu salajengna bahasa sumber ieu teh contohna bahasa Indonesia, bahasa sejenna bahasa Sunda. Contoh aya kecap tina bahasa Indonesia kecapna nyaeta pulang. Terjemahkeun kana bahasa Sunda janten balik. Aya oge mulih
lajeng nu pamungkas wangsul. Eta unikna bahasa Sunda janten tina hiji kecap pulang saumpami terjemahkeun kana bahasa Sunda Indonesia eta akan pulang bahasa Sunda aya tilu balik mulih wangsul benten-benten prak-prakan ngagunakeunana loma lemes keur ka batur lemes keur kasorangan nya nu tadi teh disebatkeun wireh aya tata krama basa undak usuk basa dina bahasa Sunda. Salajengna kamampu tetapi padikan nerjemahkeun ka hiji gramatikal. Kamampu gramatikal. Kamampu gramatikal teh nyata hiji kamampu anu namanya kamampu dina nyusun maham kecap nyusun kalimat nyusun alinea jeung ngalarapkeun ejahan. Contoh aya kalimat nu ngacak rek kuring balik rek ya rek kuring balik ya. Nalika hiji jalmi aya kamampu nerjemahkeun tangtos tiasa nyusun eta kecap jadi kalimat janten kalimana kuring rek balik ya. Hiji kuring heula lajeng kana rek anu katilu balik hartos. Nah eta jalmi tiasa atanapi kagungan kamampu gramatikal margi tiasa nyusun kekacapan jadi hiji kalimat. Eta anu kahiji anu kudu dipibanda ku urang nalika bade nerjemahkeun nyaeta kamampu gramatikal. Contoh sajen basa kuring datang koma ya koma manehna keur sare titik. Nah, kamampu ngalarapkeun ejahan aya tadi ban aya tanda baca maksudnya jadi koma sareng titik eta kalimat mah tanda baca sajen tanda tanya tanda seru tanda petik kalau bahasa Indonesia. Nah eta kamampu gramatika tanya tanda seru tanda petik kamampu dinerapkeun eta tanda baca dina kalimat. Eta kamampu gramatikal kamampu nu kudu dipibanda dina nalika rek nerjemahkeun nyata kamampu dina kekecapan nyusun kalimat alinea jeung ejahan. Kedua, kamampu sosiolinguistik. Diwangun tina dua kecap nyata sosio sareng linguistik. Sosio teh sosial hartosna masyarakat. Lajeng linguistik ada linguistik bahasa. Jadi kamampu sosiolinguistik kamampu maham hiji kecap dina masyarakat pamakena. Contohna cenah aya kecap kacapi dina bahasa Sunda. Tah anu jadi persoalan nyata dina bahasa Inggris naon kacapi teh. Nah kecap-kacapi ieu ayana dina sosial masyarakat urang Sunda. Contohna kudu paham heula nu kumaha kacapi teh. Umpami bade diterjemahkeun kana bahasa Inggris pikeun milarian padanan kecap anu merna. Nah, aya istilah-istilah tatanen pertanian tandur, lajeng ngarambet, lajeng oge teh babut tah. Istilah-istilah eta teh aya dina sosial, aya dina masyarakat Sunda. Kedah paham heula saumpami bade diterjemahkeun kana bahasa sejen. Nyangan aya di masyarakat Sunda gitu. Eta kamampu
sosiolinguistik mampu dina maham kecap-kecap di aya di masyarakat pamake eta basa. Nu katilu eta mampu semantik. Semantik teh arti atanapi makna hiji teks hiji kecap anu rek dirjemahkeun kudu paham heula. Teu acan urang nerjemahkeun teh kudu paham heula hartina tapi makna naon sebenarnya eta kecap teh. Contohna dina basa Sunda aya babasan kurung batok ya. Saumpami ieu diterjemahkeun kana bahasa Indonesia, terjemahan langsungna kan kurung teh sangkar, batok teh tempurung tempurung kelapa. Nang tuh leres bener sangkar tempurung kelapa tapi teu mibo rasa basana kurang merenah. Najan secara perkecap leres terjemahanana. Jadi kudu paham heula naon maksudna kurung batok teh. Nah, jadi diterjemahkeunana bagai katak dalam tempurung. Nah, jadi makna kurung batok kudu paham heula saumpami satu acan terjemahkeun kana bahasa Indonesia. Kurung batok babasan bagi katak dalam tempurung oge peribahasa dina bahasa Indonesia. Jadi merenah terjemahanana. Jadi eta mampu semantik. Salajengna nalika bade nerjemahkeun teh naon teh aya kalimat kieu lah langsung lah, matahari akan tenggelam. Iya gitu teh, iya menarik ya. Matahari akan tenggelam di bahasa Indonesia. Matahari jeung tenggelam tetena. Matahari terjemahanana bahasa Sundana naon? Panon poe. Sarangenge. Tenggelam naon? Tenggelam teh titeulem dilelep punya di panon poe rek titeulem bener teu pernah teu rasa basana nya teu panon poe rek titeulem ka mana itu. Jadi dia kurang merenah, jadi rasa basana kurang. Terjemahan nu merenah pikeun eta kalimatnya eta panon poe rek surup tenggelam di surup ya, lain titeulem sebab matahari titeulem ka mana gitu. Lucu jadi nada lamun terjemahanna panon poe rek titeulem. Enten panon poe rek surup. Jadi rasa basa lah penting diterjemahkeun rasa basa. Jadi karasana kadanguna eta basa keunaheun teu eta kedah dititena nalika bade nerjemahkeun. Rasa basa penting pisan. Salajengna dina nerjemahkeun teh aya contohna berebet manehna lumpat. Berebet manehna lumpat. Berebet iya bahasa Sunda berebet. Naon terjemahanna bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia naon terjemahanna gitu? Rada susah. Margi eta jadi terjemahanna teh berlarilah dia dengan cepat meureun ya. Dengan cepat. Dengan cepat margi berebet
nuduhkeun lari, segera berlari dengan cepat. Berbat panen lompat, berlarilah dia dengan cepat. Berebet iya, kecap berebet iya di bahasa Sunda khas gitu. Khas disebutna kecap panganteur pagawean. Kecap panganteur pagawean. Lian ti berebet contohna kecap panganteur teh aya treker naik. Kudu naik am dahar. Kuniang kan kuniang udang lajeng blug kun blug labu eta sadayana disebutna kecap panganteur pagawean. Rada susah lamun diterjemahkan secara langsung karena bahasa Indonesia. Orang kedah milarian padanan kecap atau nepi kalima anu merenah pikeun nerjemahkeun kecap panganteur. Jadi nerjemahkeun teh aya anu bisa gembleng sadayana aya oge anu nya teu bisa langsung diterjemahkeun. Anu gembleng bisa sadayana dina sakalimat teh bisa diterjemahkeun aya oge anu henteu. Ya sapertos nu nembe disebutkeun teh ya berbet, belecet, am, susah terjemah kami diterjemahkan secara langsung. Tentu saja rumah sakit bahasa Indonesia rumah sakit. Nah untuk terjemahanana saupami terjemahkan karena bahasa Sunda. Nah jadi imah gering memang secara kami perkecap memang leres pan rumah teh imah sakit teh gering tapi kumahnya rasa bahasana kurang. Jadi terjemahanana nya anger we rumah sakit. Nah jantan aya kecap-kecap anu teu tiasa diterjemahkeun anger we teu robah gitu. Laptop contoh saja nanya jeung naon deui lah seueur kecapan barang elektronik mau menambah susah pamit terjemahkeun karena bahasa Sunda.